punya disenggus melaksanakan sholat taraweh ibadahnya kurang tambahan masalah cicing ujung jalma-jalma anu arti diantara nyata anu pengarang kitabnya gimana kitab dibacakan pengarangnya maka bakal datang anu ngarangna karena ngarang kitab teh di mana dibaca hanya di kitabnya pasti ibaratkan kieu kurang teh nyaeta boga pepelakan kurang teh boga pepelakan lamun ayeuna eta pepelakan teh arek diala rata-rata ku anu melakna osok disaksian dunya di mana-mana aya pepelakan di mana orang melak geus kitu arek diala rata-rata urang teh osok aya nyaksian tah itu aya bedana di mana-mana kitab dibaca maka bakal datang pengarang kitabna oge. Naon sebabna? Karena di dieu hiji di mana dibacakeun. Ieu nanya kitabna kena bakal ngocor ganjaranana lamun cara ayeuna maca kitabna benar. Lamun maca hukumna benar bakal ngocor ganjaranna ka anu ngarang itu. Lamun cara ayeuna teu bener teh mah tah dirinya berarti nyaeta dibencian eta mah itu mah. Jadi ulah samarangan dina masalah maca hukum teh nerang-nerangkeun hukum. Karena sareng Rasulullah man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu finnar. Sahajalma maca hadis maca hukum geus kitu henteu akur jeung pelaturan Kangjeng Rasulullah eta teh bakal jadi ahli neraka. Bacakeun hadisna urang canyaho sebab-sebabna apakah ayeuna ieu benar henteu dibaca ku urang ke hadisna ieu teh teu meunang bacakeun ieu hadisna urang teu nyaho kana salah jeung bener eta teh mangga dirinya eta jalma anu macakeun hadis anu henteu akur jeung Kangjeng Rasul eta jalma bakal ditempatkeun nyaeta di neraka sanajan bari eta jalma tujuanna bener. Sanajan bari bener tujuanna tetap ari henteu akur jeung kenyataanana nya henteu akur jeung pelaturanana eta teh bakal ditempatkeun dina neraka. Kaulah samarangan dina masalah nerangkeun hukum lain asal-asalan tetap kudu napak ieu teh nya jeung pelaturanana dibacakeun eta we nya urang teh nyaeta nyopir mobil sesigawi nya teu akur eta nya lamun jaga beli geleng wae gawirna nya jurangna pasti ragat dan moal nepi kana tujuan. Lamun urang aya naik mobil geus kitu kanyahoan aya jurang di tubus we kana jurang eta jajauheun hasil karena cita-cita mual tujuan mau sampai ke tujuannya tujuan ke Bogor terus ke Bogor jurang naik mobil ke jurang nggak asup ke jurang itu jauh ya asup ngerti mah ke Bogor kalau ke jurang mual kita beda nih apa orang tujuannya benar macam hukum teh dan seperti ceritakan dari Kangjeng Rasul benar tujuan orang teh hayang diridhoan ku Allah hayang diagung ku Rasul sanajan bari ayeuna urang tujuanna benar
ari teu akur mah nyaeta tetep bakal diasupkeun kana neraka itu ulah tetep itu namanya dan tarik ya mari sana jangan baru tujuan ka Bogor tapi dia asupna jurang mobilnya jurang dia takkan wae tetep nyaeta jauhkeun nepi ka Bogor nah itu bedana jadi ulah ayeuna kieu apa eta lain deui dina masalah naik mobil mah sarua wae eta contoh teh bedana orang sebelum kirinya orang ngiriman puji itu kena hari kubur itu benar itu kumaha itu benar apakah asup nusalahan diadiekeun urang teh dikieun ya Allah tepikeun ieu Al-Qur'an pahalana Al-Qur'an kasaha nyaeta ka ahli kubur sebelum ada Fatihah teh mah tepikeun kan gitunya kedua ka Allah tepikeun ka Allah kumaha mah bener teh salah bacana nepi dan naon eta ka situ nu salah teh eta kitu cilaka setiap anu cilaka nepina naon kalau misalnya jelema ya ke jurang kira-kira anu tepina anu karasana naon apakah neunah apa nyeri pasti nyeri na lain tah ieu nepi si Al-Qur'an teh nya Al-Qur'an anu bener nepi anu salahna oge nepi naon anu salahna seperti ayeuna bacaan Al-Qur'an teu bener dimacana seperti hakna haluti dibaca hagede nah hagede dibaca haluti so dibaca sa geus eta kumaha eta nu geus itu nepi eta nu katanya anu salahna berarti nu salahna nyaeta kenyeri kasar nepi ka saeta kanu maot ya pasti dan ngojos kalau mau teh ngirimkeun naon ngirimkeun seuneu masyaallah jadi ulah samarangan ayeuna nya ngirimkeun pun eta teh nya manglepikeun Al-Qur'an anu teu bener ya Allah sapikeun ya Al-Qur'an ka aki urang ka bapak urang ka umi urang kanyahoan can bener masyaallah eta bakal dari siksaan ya ulah naon sebabna karena aya keterangan dina Al-Qur'an jan pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara di mana jalma berbuat bagus pasti bakal kapanggih kabagusanana di mana berbuat jore bakal kapanggih kajoreanana di mana urang ayeuna bagus nyaeta nepikeun kana kolot pasti bakal katarima ku kolot nya geus maot di mana ayeuna urang nepikeun nyaeta anu jore katarima keneh ku almarhum teh nya tetep eta kabeh nepi masyaallah jadi makana di dieu ulah samarangan dina masalah nepikeun ka maedana ngandel mesin nepikeun ka bagusan teh kudu aku heula lamun jelas ieu geus bener bacaan kakarak tepikeun itu nya tepikeun seperti urang geus jelas bener bacana bismillahirrahmanirrahim beres ya dalam sunnahnya bener ieu menurut guru urang bener dah ieu ya Allah tepikeun da ngaran ieu bismillah kasaha ka bapak urang dah tapi eta teh tah geus nepi kitu kumaha eta si bapak teh pasti bakal ngadoakeun ka urang kumaha ngadoakeun bagus itu nya ngadoakeun bagus kumaha kamu tadi simang pasti si kolot teh nya ya Allah sehatkeun jasadna panjangkeun umurna pasti ngadoakeun kitu tapi lamun cara ayeuna anu salah ya Allah tepikeun ieu bacaan Al-Qur'an anu salahnya wah eta di dinya naon ya Allah Gusti nu teh mana teh eta si anak teh geus jelas eta ngirim panas ka abdi teh nya mudah-mudahan sing geura paeh si anak nanti sing geura ngarasanan ka nyerina kanyahoan eta nyeri tuntung-tuntung eta nya
Entong-entong ayeuna dina jero kubur dibulun di dunia ka urang rokok we geus ngarejatnya ngincat rokok we geus ngarejat den kumu dibulun teh eta leuwih eta di mana-mana kesalahan ni jalma diasupkeun ka jero kubur masyaallah eta jadi siksaan anu kita nyerina maka ulah samarangannya dina masalah ayeuna nepikeun ka jorean. Tah di dieu mangka di dieu naon da dieu ya. Pengarang kitab eta teh di mana-mana urang macana bagus eta teh resep. Di mana macana core eta teh henteu resepkeun jadi kusabab kitu urang teh nyaeta maca kita bari urang tujuanana hayang diaku ku Allah ku Rasul jeung ku para ulama lamun cara anu salah teh minta dimaafkeun nah itunya ulah anu salah nyaeta naon minta naon anu salah teh tepikeun kana kok nu aturannya ulah kadinya sing bacaan ya Allah ya Allah Gusti anu salah bacaan abdi oyana ulah tepikeun itunya anu salah ulah ditepikeun ka almarhum gitu karena sekomoya anak banyak setiap anak katanya teh ngocoran ganjaranana kajian teh teu ayeuna nepikeun kieu niatna ya Allah Gusti ieu pangepikeun maca Quran abdi ganjaranna ka saha ka bapak abdi henteu ngomong kitu oge nyaeta geus nepi aya anak mah ngocor terus sanajan bari henteu ngomong kitu tetep ngocor nang kali dia kudu dijaga henteu ngucapkeun naon tetep dorobos eta ganjaran maca Quran anu benar anu salah kumaha pasti nepi dia teh langsung dorobos anu salah oge ibaratkan cai itu ayo eta macorana masih etnya karena turunan teh itu so di sambarang teh seperti na urangnya lima urang teh eta kesalahan berbuat salah tetep eta nepi kasalahan ge kajian teuing ku urang teu diengkeun henteu diragepikeun pasti nepi ya insyaallah urang minta ulah ditepikeun nepi Amin. Jadi kita minta ke Allah jadi doa, jadi ngadoa ke Allah ya Allah, ulah nepi anu salah abdi teh itu eta kajaga ku dua orang teh. Nanti di mana nepi, lamun teu dieu kalau teu dipendung tetap nepi. Ya kecuali anu tadina psikolog teh sanyana. Ieu nya psikolog teh nyaeta sanyana ditah ka urang kabagusan. Dilulutik teh komplain terus nepikeun ka balik terus nasanyana eta psikolog teh nepi urang ulama teh mah ulah sina gawe naon nyata khusus sidang ngaji pan rata-rata kalau teu lamanya aya anak teu hayangan meureun sok untuk kita ngaji akan kumaha naon si anak teh kahayangna si anak dapat kesalahan itu masalah sudah mah arek hayang arek henteu nya si anak teh tetep kudu digembleng karena kebagusan mah cecer terus lah engke di mana-mana yang si anak ngalaksanakeun kajoreannya mau nepi si anak teh kajorean kana kolot anu kumaha bagusna aya bagusan nepi nu jorena mau nepi nah tapi lamun carana kurang eta berjual terus tapi masyaallah maksud itu karunya orang teh pengaduan ya Allah kesalahan abdi kajurean abdi tingkah abdi jore ulah ditepikeun ka kolot abdi sanajan bagi ayeuna geus nya hanya kolot urang teh sebenarnya kurang ngadidikan urang itu seperti itu tapi nah so ulah mangga di dieu sangade eta mah teh segala tingkah laku lambang ulang jorena ulah nepikeun ka nepi ka kula teh kumaha ngadua lah ka Allah teh rata-rata jawaban loba salahna lain sapertina ayeuna salat diakhirkeun
eta apa doraka. Terus ayeuna ngadahar anu haram doraka. Terus ayeuna ngomongkeun batur doraka. Kalau segala nyandepikeun ka ayeuna henteu zakat oge doraka. Terus sholat oge henteu benernya. Sholat encan bener doraka. Kumaha sholat can bener dari tanya hukum-hukumna. Seperti ngalawudu henteu nyaho, batal wudu jeung pandu wudu henteu nyaho doraka. Tah eta kabeh nepi ka dorakaan teh nya siksaan teh kana diri kolot urang. Musollah. Kumaha eta ngadua ka Allah teh itu. Ari kana sebelum urang teh masuk wudu aya dorakan mau urang ieu doraka mah kolot henteu tetep nepi. Kurma ayeuna kolot kurang ibadahnya ka Allah nya geus kitu dinaonkeun keberna sisaan dibere deui sisaan ku urang. Urang kudu ingat ka dinya. Dan saat itu ayeuna urang teh ku ayana ngaji insyaallah nyaeta aya pertulungan tina masalah kabagusan dina iman perilmuan. Karena ayat keterangan sahajalma cicing dina pengajian eta teh bakal ngahapus kana 70 tempat anu jarorek. Nah etanya hapus kajorean. Insyaallah mereka bendung namanya lamun urang rajin diuk dina masalah pengajian eta teh bakal ngabendung karena anu jarwe tadi. Bakal eta naon jalan menurutnya keterangan di mana jalma diuk di pengajian eta bakal hirup hatena anu geus maot. Hate anu geus paeh bakal hirup. Kumaha ayeuna hate anu paeh teh? Hati anu paeh teh nyaeta di mana-mana ibadadahan untuk narimakeun eta ngaranna paeh. Pasok aya nya dibogahan tapi henteu narima. Ya begitu teh. Paeh teh nu situ teh teu hayang dah itu bagan loba yang terjadi. Diterangkeun hukum nya tetap itu sieun cara ayeuna lain kejadian-kejadian karena ulama geus teu sieun di penjara lain ulama ge lamun cara jelema eta mau daekeun penjara ulama itu cara berijing eta eta sababna eta karena dina hatena nyaeta teu sieun teh hatena paeh geus di eta teu dianggap arek ulama arek naon masa bodoh yang penting mah naon eta ngomong duit itu situ. Nah, eta geus paeh hatena. Lamun cara moal masyaallah naon sababna karena ulama eta ulama warasatul anbiya ulama eta warisan para nabi. Ulama diajakeun ayeuna seperti dihina sareng ngahina ka nabi. Ulama aya di penjara urang sareng penjara saha? Penjara nabi masyaallah eta dirinya. Terus sarieuna eta teh naon sebabna hatena paeh. Zaman paeh mah karek kumaha ge kan. Moal sieuna dising-sieuna ge. Dising-sieuna moal sieuna di bunga moal bungaeun karena geus paeh itu dipencetan kumaha ge nu paeh geureunya. Diciwitkeun dengan jerit lah. Terus paeh mah itu masa bodoh. Nah, coba ini terjadi Allah jadi nutur rumah kumaha kacau ya itu. Oh dia benar cara nih. Beda saya teh amureun jeung ayeunanya teu aya buktina. Cenah eta ulama tapi naon dinyalikeun teu aya akibatna. Padahal masalah akibatna kadang duana. Diharapkeun akibatna nyata akhirna di akhirat.
disiksa nama di dunia mah kamu sadar mungkin bukti-bukti nama di akhirat kenyataan berdaya dengan jadikan ulama ngahina ulama tu aya bahayana padahal bahaya kalau di dunia macam mana nanti datang ke di akhirat diwujudkan Allah Subhanahu wa taala jalma anu ngahina ka para ulama nyepelekeun ka para ulama pasti nyata jadi kecil itu ulah kurang tanya kurang ulah nepikeun ka ayeuna eta ulama sebagai cara bari ulama leutiknya jeung urang teh jauh umurna si ulama teh nyaeta umur sabaraha urang teh nyaeta 100 tahun ai eta ulama teh umurna kayak 15 tahun kudunya geus hebat tetep eta urang udah agungkeun ulah nenjol leutikna pandang ku urang ilmuna jatuhna dina masalah ieu karak eta di dinya teh urang hate urang teh berarti hirup anu hirup itu bakal nerima kana sagala anu ditepikeun ku para ulama yang jeung para usahli pada narimakeun kebagusan kalau ba jeung aya mah teu narimakeun ya tuh teu narimakeun teh nya masalah hari-hari wae itu sieun gitu. Nah, terus nya ieu teh nya sakedeung deui tadi masalah ieu ngeulang kudu nyaho di masalah sakedeung deui nyata Lailatul Qadar angkeun Lailatul Qadar. Ari Lailatul Qadar teh nyaeta putingan penentuan nyaeta penentuan naon qadar pastian di Allah Subhanahu wa taala dina taun eta arek dinaunkeun dina teh maka dina urang ngadua ka Allah dina Lailatul Qadar sing sanyana itu ulah nepikeun ka ayeuna penentuan anu jore ditepikeun ka urang tetep urang minta penentuan anu bagus karena awak urang karena keluarga urangnya kehidupan urang ulah jore maksudna ulah jore kumaha ulah jore menurut Allah ulah jore menurut urangnya pasok aya lain menurut Allah bagus cek urang jore itu cek Allah bagus cek urang jore naon cek Allah bagus, cek orang jore. Contohnya naon? Hah? Mohon. Itu mohon itu. Ini mah cek eta. Tuh cek Allah bagus, cek orang jore. Saya buka anak gitu, tak kayak gitu. Saya buka anak saya mau jadi awewe yang orang tidak berpikir. Banyak jore terus lagi. Ain, terus bisa. Eta seperti naon dari dia. Contohnya puasa lain puasa ya ai puasa teh nyaeta dina geus lohor sumur teh naon bau lain cek saha bau cek urang lain cek urang mah bau cek Allah seumit ya lain saruana cek Allah seumit kan cek urang mah bau cek Allah seumit tah model itu nah ya tanya ya, ada ketemuannya kurang bau coba orang sumit. Nah, malah itu orang mah yang sarua kabeh kurang mah kumaha? Cek Allah bagus, menurut orang bagus. Naon di antarana? Hah? Sholat. Ayo coba. Contohnya seperti kieu. Cek orang bagus tuh enak benar. Coba dulu. Cek orang bagus kan? Cek Allah jore kan? Itu kan? Apa sih Allah jore atau terlalu kate? Nah dirinya teh maksudnya naon? Yang jadi orang teh hayang cek orang bagus, hayang cek Allah bagus. Nah berarti naon? Benar hayang dongkeun. Hayang benar bari diri doang. Allah eta dirinya orang mah. Mangga ngadakan dirinya ya. Urang mah nyata hayang bagus
menurut Allah yang bagus menurut kurang. Ulas pelajaran tadi ya non. Seperti dia nanti kali puasa ya kan non. Semua tak bau cek Allah, sengit cek kurang, bau berarti tak pakai lain. Kalau gitu tetap orang yang bagus sabi yang di aku ke Allah. Nah jadinya. Nah jadi di Lailatul Qadar urang ngadua ka Allah minta di kita kan minta panjang umur jeung minta segala enak naon hayang cita-cita urang hayang berhasil bari ridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta dina Lailatul Qadar di mana urang ngalaksanakeun hiji kabagusan di bagesna nyaeta sejuta. Emang kepenting mulai kan? Kepenting mah di Quran. Kepenting nyaeta nujul Quran. Hari Lailatul Qadar urang mah ngayeuna tanggal malam 23. Tahun sebabna karena teh Salasa. Puasana di mana-mana Salasa Lailatul Qadarna tanggal 23 malam 23-nya. Kaita di Lailatul Qadar urang teh ulah sare udah namanya. Ulah sare terus iktikaf di masjid atau di musholahnya. Anu geus di wakafkeun. Lamun tarawih mah bisa nyata di tempat sholat itu sholat biasa itu menjadi masalah itu jadi sah dan iktikaf teh maca Quran sekali nyata dibalasna ku Allah sejuta. Ulah sare lupakeun maca Quran sekali eta begadang kos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar eta tujuanna kitu keneh heujeun ngahidupkeun hate urang ulah nepikeun ka taeh eta sina narimakeun kana hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar urang salat sabaraha rakaat cenah? Qadar teh 2 rakaat. Lailatul Qadar bisa 2 rakaat. Oke, 7-7-nya sanggeus Fatihah kulhu 7 kali. Itu rakaat kedua kitu keneh 7 kali. Ada penting. Itu bakeun urang teh. Berarti mulanya malam naon tak? Hah? Malam naon teman? Terus tahun berapa? Delapan belas atau 19? Kayaknya berapa puasa? Hah? 18 ya? Tinggal 50 deui. Tinggal 40 deui. 40 deui. Tinggal 40 deui. Segerem deui nyata orang pernah persiapan dina Lailatul Qadar. Bagus namanya leuwih bagusna setiap tanggal ganjil. Nah itu laksanakeun. Emang eta mah menurut Imam Nawawi mah eta mesti pastikeun kumaha dina puasana. Supaya lebih jelas dengan lebih bagus mah nyata kabeh cokot para ulama. Cek para ulama nu sejen deui nya tanggal 2 hiji penentuan. Aya deui ulama deui tanggal 2 tilu. Aya deui cek ulama deui tanggal perbedaan ada ulama teh. Kumaha eta kabeh teh perbedaan, geus cokot kabeh. Itu sampai mah setiap tanggal 2 hiji, tanggal 2 hiji dan itu kan dilajil laksanakeun ku urang nyaeta salat Lailatul Qadar. Ngadua di dinya berarti begadang sabaraha poe eta. Wakeun. Penting eta ringan teh karena dina poe sejenna teu aya Lailatul Qadar teh. 1 juta atuh nya dibalasna ka Allah teh. Terus mah eta mah jeung eta hungkul jeung akhiratnya. Aya di akhirat eta.
di dunia ongkoh setiap anu jeung kaherakan di dunia oge ayaan. Contohnya seperti ayeuna urang aya tengah dua lain. Dua teh nyeun dua teh jeung naon? Kan parentah Allah lain. Ari doa teh nyaeta parentah Allah, di mana urang aya kahayang nyaeta kita ngadoa. Tah, ari ngadoa eta teh nyaeta termasukna parentah. Ari parentah dilaksanakeun meunang naon? Parentah Allah anu sunah tadi sunah termasukna aya ngadoa teh. Di mana dilaksanakeun meunang ganjaran, teu dilaksanakeun naon? Henteu naon-naon. Tah eta dina masalah sunah. Eta parentah Allah Subhanahu wa taala dina masalah doa. Doa eta di mana urang aya kahayang ngadoa ka Allah eta teh parentah. Tah ayeuna parentah eta nya berarti nyangkutna kana naon? Akhirat supaya urang selamat di akhirat. Itunya supaya selamat di akhirat. Padahal nya teh naon di dunia di dunia di mana urang melaksanakeun perintah Allah nyaeta di dunia oge aya. Nah ieu nanya aya kenikmatanna. Itulah melaksanakeun kebagusan kenikmatan di akhirat. Mau di dunia pasti aya kalau kena kenikmatan mah. Kan bedana ada kenikmatan di dunia nyaeta aya beda-beda. Aya nikmat karena menang duit, aya nikmat karena ketenangan hati. Eta ge termasuk kenikmatan kana kesenangan kana wae. Kan aya jelema nu boga duitnya teu senang hatena aya ge. Loba jelema nu boga duitna loba tapi pusing. Aya teh mah. Ada loba lagi. Orang nyekal duit, seluruh pusing kan loba. Aneh tapi nyekal duit karena pusing. Duit loba, selain loba, tapi tetap ya pusing mah. Tapi aja jelema nyekal duit saueuti geunya tenang we. Contoh seperti naon eta tukang tani oge nya. Contoh nang tukang orek. Coret geunaheun we teh gua. Ieu susah. Mun insyaallah teh bunga we anu aya. Kamu kan nyata naon dosa nang kurang urangnya harusnya diterima ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Harus anu oh coba tukang pertama salat di buka. Itu nya ulang sangka asalnya gitu teh. Menang serangan ya Allah nya menang mainna dahar jeung lauk teri ge meunang nya. Jeung teri meunang jeung buya hungkul meunang di sawah we. Jual sama we. Yang diterima ibadahnya ku Allah dan ada mah di ridwan sangkaan bagus serangannya itu kurang teu nyahonya kurang daging asal teu meunah jeung hayam asal teu meunahnya aya sajasa wae geus biasa kitu nya pada deula mah rek tanya kabaran deui jeung daging dia mun geus meunah deui itu mah jarang banget dan daging ayeuna mah ngoso dari musuh aneh aya musuh aneh geus rasa teh geus ada leungit eta teh di dieu teh apakah di dieu urang teh naon teu tarima ibadah ku Allah sallallahu naudzubillah kana doa sing diterima ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala jeung dihasilkeun sagala maksud urang amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.